terbekal menjadi kembang bodas hiji meureunna siwa terus di ruang saya kecelakaan kadunya kecelakaan saya bodas anu hiji engke jumreunna kembang bodas bentuk wujud jadi manusia kecelakaan bodas sadaya kumaha sadaya bersama teu aya anu tinu lahir di alam dunia kecuali sintinanya sampai ada sareng pengalangunan kahijing sebutan sperma antara kasiman niata bodas. Oke, bangsa lahir kadunya lamun teh kaya kahadean oke katitipan janin anu janten ibu teh niata panten lahirna hiji geuting dulu. Oke kana yang nulis dina urang sadaya sing emut urang sadaya sing apa kana produksi kecelakaan dunia lain tidak barang anu mulia dina saripati anu nyata anu asup jadi sukema asup oge panggilan karena shelter atanapi opung dia panggilan begitu nan berarti kurang enten dina ieu dinten kana juga naon hati ampun naon hati urang sombong kana kahirupan urang sarua kabeh lamun teh lamun aja rumah urang kesebutan menyatunya baru pada mungkin wah eta mah nurunan ieu komputer kitu mah dijieuna dina tanu polomeran itu ulah punya lagi penginten aya cai hiji cai teh anu mawa kahirupan teh aya cai kahirupan jeung aya cai kahirupan cai penginten bakal timbul kepada dina hati cai di mana-mana kudu dasarna kudu rata para aya ieu cai rieu nah kecuali ieu aya katanya begini tak begitu nah ieu beli di mana wae aya masih bisa aku jiwa aku sesama udah pakai sok gimana cai pabeda-beda sadanya nah aku malahan di mana aya kekurangan pasti cai datang karinya di mana anu hebat kurang dibuat pasti cai datang karinya cai oge begitu anu menjadi kehidupan berdunia sabab sumber kehidupan berubah jadi siroga kebenaran yang di mana wae itu panten kesebutan bubuara mama juga panten sing jadi cai warga di seputarna itu menjadi lajeng penginten aya minyak wangi siapa kan ini miti pengintennya dah hirup teh hade oge anger hade goreng oge anger kubatu mah pasti ditinggalikeun ditalinakeun begitu ngagelis kebelah gorengna aya hade nanggas aya ini ibarat minyak wangi cek anu saja mah sanajan kumaha meureun kasebutkeun minyak wangi tapi di mangsa berimana tersebut karena minyak wangi seperti anu nyiram tersebut ku sabun anger meureun aya kasebutkeun dengan tapi urang mah lain eta ukuran standar karena kahirupan anu keur nyiram atanapi anu tersebut karena minyak wangi da jelema normalna resep kanu seungit tah neng tingalikeun ulah dimungkinkeun omongan batur anu tersebut ka urang sabab lamun tersebut ka urang sanajan halus pasti bakal disebut nah dia istiqomah karena kehidupan jiu kehadiran insya Allah menjaga hasil nama bakal nuturkeun sabab Allah masalah ganjaran masalah hubungan sakumaha panginten tergantung karena tingkah laku urang anu dipulampah lajeng meng aya di aya kasebutkeun poin ieu teh poin artos nya ya artos poin nu nu kumaha ge bujang-bujang cager oge hayangan kana duit mah poho anu sehat seger teu kolot teu mudah resepkeun kana duit kolot mah disuk-suk dirurung keur hidup teh neng duit nengan kasebutkeun duit teh hartina ieu neng hidup sing jadi jelema anu diteteangan ku batur anu bakal guna keur nusa bangsa teu kahalangan umur jeung kaayaan kecuali neng hidup di leuweung meureun duit mah payungnya daripada yang naon daripada yang punya punya satu pulang di masyarakat tanggung ngaranna duit sing jadi siapa neng ade dina kehidupan baheula tentang urang sadayana
sing jadi barang anu berharga di mana wae di kumaha wae kayaan ke kehidupan urang. Jadi semua mah mau bolehnya. Lajeng neng dia aya perintah engke neng diseureun. Sing jadi perintah neng oge ke urang sadaya nyambutan. Urang kita harti hilup di mana mangsa poe sing bisa nyangan. Sing jadi seperti perintah lalu bagula moncor berenang atau keinginan pengintan lampu atau malilin banyak perintah kegalaknya tak neng dina kehidupan tak ulang sadayanya tak malilin lah hidup betul-betul yang orang hidup betul orang sih bisa ngereja angka batu angka ada orang bisa bertajum ya kabatunyaan mana baru film baru lagi punya ini baru benar-benar apa lagi nanti orang sadaya mah bagula apa kene kumaha dibikin baru Allah tadi nyobot lampu jempolnya punya ai ka batunyaan ai manana baru ada hidup ada lo bajil makanya teman-teman baheula nya manehana mah hayo sasaran ka batu teh cok ai ge ai manana baru kon dosa tak seperti itu naudzubillah orang sadaya mah insyaallah nya lajeng penginten neng ayeuna penginten paratos kayak aduh neng pengintennya mau ditanya aduh mau bae kalau aku iya neng aya samping 7 kabar lempeng dina kehidupan icireen neng ulang ngalengkah engke sanajan kumaha penginten kehidupan di dunia pasti ngarang-ngarang juga bakal ngalengkah harus tunggu dibagi dunia rambut yang tunggu no era jembatan Siratul Mustaqim bakal saja ikut isi jadi sirokakan nih turunan sana ya bisi terpercaya bakal ngalengkahkan jembatan Siratul Mustaqim atau jembatan antara asuna kasura jeung ka neraka neng deui samping sebat sing jadi pangingan urang sadayana tetep ieu guru dina masa saudara sebutkeun nanging jadi Aisyah lamun dina hayangan nyapi teh babatan untuk ibu satu wae diatur dengan bapak ajirna nurna awal ajir kumaha carana jeung kumaha urang bisa amanah mama bapak ngadeg mama tidak beberapa kali menjadi dina yang utama cinta yang kebenaran bukan sekali lagi membuat di kamar tentu berpikir itu bakal memperkuat siro kamu mama berdua di air geyo-geyo itu apa aja mama dipuluh digado diatur siro kamu tinggal seperti air itu mama itu apa kita lagi kita lagi tinggal kapal dulu kenapa tadi mana mama apa Pak punya Pak kapal dulu sudah 2 kali di dulu apa jemaah rekreasi terkritipkan kakidet sanajan ceritaan bapak minta mah bisa dalam kahayang mah boga sepatu sarua banget cari mama ada gula apa nah yang urut itu apa cari kita jadi itu di bawah tuh ayam kaget siang itu anak ini bakal lagi di kolom video misalnya ini barang anak ini jadi keterangan hidup budaya orang suci apa bapak masih hantar ke kita menjadi anak supaya seorang sebutkan cinta silo apa itu dia saya susu mama ayah ini bangsa kami sebutkan saya kehidupan cinta burik menjadi hidup bakalan untuk apa sesuatu saya sudah tak dia betul hidup
Anu jadi siwa pakai tadi lupa bulan. Mama, ini apa saya ya? Bengol bahulah mah. Ayo nama koin artos yang disebut. So, anjing dulu tadinya terbekal menjadi anak. Nasing saudara sing jaya. Kahade dan kita selawas melalui orang itu ayo bagaimana saya. Anak ini mata waktu. Maka ayo. Neng Bilis Nengan majin kapal ini majin kapal ini kalau kapal ini nama Neng angkat sampai nama Bilis angkat sampai Bilis mangga wasu itu di dia konsina surga kehidupan sangat cari ini masuk tadi kami sudah dewasa saya mengajar dan hakim hidup mahayana umat menjadi sampai begitu tapi ibu hidup anak bisa tidak hidup di bulan Gaber hidup penuh bersama nahu di mana di bawah hidup usaha Timpi kurasa dulunya terjadi ibu sehari itu iya lagi suatu bisa pun pasihannya kamu sebab malahnya tubuhnya itu karena kita kena sampai pulang harus jangan hanya terus menjadi korban. Kalau korban tidak jadi korban, gimana itu? Bisa seperti itu. Dirangkum. Saat penyelesaian. Terus kita apa? Apa ini apa susu dari rezeki susu nah sampai ini nilai satu itu tidak jadi kira itu bisa hidup serangan nyata najak saja pun menjadi kol bersihkan dia ujung Allah yang sini kenapa dia akan mengurangkan ini disebutkan ngarang kumaha apa harita belum koper tapal bulan yang tapal putih nang anu dijejak apa kumaha sebarakali apakah juga sebarakali apa kita buat anak sebarakali belum apa yang suka bau yang begitu kita yang berusaha neng tetapi untuk bagaimana pun, awal mana pun cekatan puluhan ini Neng, Bulis, buat kapalan minta dilaporan, ini kedua harus ayah namun kan naik bulan kita naik bulan saya dulu bagian neng bagikan ayat biasa nyekseni kayak ilmu pengetahuan neng alhamdulillah tanya nyusah mudah-mudahan baru pakai dan misalnya cepat masakan tanya sungkem tapi gelis mana itu tadi kau bayu mana saya teh mana kak mayuyu ke mayuyu mana Atas ya, Bang. berarti mayuyu kawamumu ini umum ya itu bang Arning lah
Sanaya na Panginoon kuning di iyan na di tapangan berani sebatin sa orang mga awal. Sungkun to aras tumangan sungkun hapuntan natin na sanitan ng kalapatan mo. Sanaya na kuning mga Prosesi ngaras sedang berlangsung sobat. Alhamdulillah sudah semua sahabat. Kediri ini sing jadi silo. Ini bila sesama aku menjadi sepuh. Ini akhirnya ngeramah makan kehidupan panjang. Oleh kehidupan anu tujuh. Lengkap yang bakal ditaros. Anu kasebatan pengetahuan alam tubuh roda. Ayo nalika hidup, nalika tujuh amalan.